Oh, patuh lah. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kenal daan jang budak. Aduh, ini mah. Kaburu berang Dang sare kerasal deh aing. Orang si beueuh can mandi nih horeang ah. Orang ngompol. Si Nyoba manuk jadang kayaknya. Alah, mun be aku manuk kieu parete. Sebelah teh manuk saya. Aing mah. Alah, ini be aku manuk, lebak lemak ku jangan besok aing. Ya Allah, ya suku jadi baralo karotor si kasebelan sia gara-gara manuk pare aing roncong. Dulu yo cokor. Ya Allah, ya Robi. Subhanallah nasib. Alah, tiga teh munding aingnya kumaha atunya. aing kerasal kieu euy. Euy. Usahanya. Si kasabelan aya ku kumaha heula Ai gitar rusak euy. Bang gitar ieu mah. Ih, orang cobaan lah gitaran di dieu. Mumpung salse. Wah, salah dong. Kacau Ih, ngadaheun aing posisina kurang pernah kuduna kieu tah. Bari ngagoler angin sepoi-sepoi. Bangun tidurku terus modal. Jangan lupa menggosok bool. Habis modalku terus ngompol. Jangan goblok naon ieu? Bak teh di mana wae sia teh? Bangsat mah. Ieu mah gitar sial meureun aing tepeukeun ka kaki Ihan. Balik mani heula aing mah. Alah. Nah, hayu teh sandal teh buat dia ngambang dipake mah ada berat. Gua sandal ajaib bisa lumpang dulu cai. Tuh. Awah-awahan mending di balong ieu loba belutan euy. Yang teh euy. Aing mah mandi heula. Sugane kosong atuh caina. Aing mandi. Ini di balik pewat rayun gitu susuna teh ah. Ini di aing dina ka cai isoh. Lumayan tadi eta kieu. Si goblok teh. Ya hidung nya bangor deui rumah teh gede. Aing ka imah eta mandi heula. Sudah mereka mana? Rek cai seni rek mandi. Ada rasyah ka gedeng. Rek naon atuh? Seni heula sok atuh na. Naon atuh seni? Sudah ini lempang ka mana? Naon atuh urang rek mandi. Naon atuh seni? Yo, Suridam. Naon? Bisa senal ieu teh bisa ngambang. Ya tapi da berat seninya. Bisa ngomong kumaha? Tadi ge kurang bisa diajaran. Maknya seni ajaib bener senatnya ieu mah. Sok kumaha geura ajaran. Bakal bisa geura. Naon? Lempang di nu cai. Makanya make kenal ieu. Bakal bisa. Percaya. Heueuh seni gitu orang ajaran ku urang. Ya sok teh ajaran. Anjir alus euy meureun urang bisa lempang di nu cainya. Hade eta mah. Da ieu masal awewe atuh seni. Sok pokona ajaran hade. Bakal bisa mana lempang di nu cai. Nya tuh. Tuh. Nyaho. Tuh, temennya. Kudu ajaran mana?
Nya cenah bari nangtung, bari leumpah. Hah? Heeh. Bener cenah ah. Sok. Oh, kurang ajaran atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bismillah heula. Heeh, sok ajaran. Mas atuh cenah nang, halangan wae. Cenah euy. Bener itu bakal bisa. Ajaran. Hade kono mah. Urang leumpang gitu kalau cai. Sok. Moal naon tapi? Moal mah ngaranna Si teh. leumpang ka itunya. Nya heueuh sok. Oh, katu alah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau balik sini mah, gawean. Ah, aing geong, gawean sini mah ka aing teh. Ah. Mana si Epo? Epo! 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 Omat Epo! Eta payung Epo! Payung karuhun anu abah teh Epo! Eta teh payung anu bisa ngabawa berkah man Epo! Epo! Omat eta payung teh Epo! Bisa mere manis segala anu di pikayang ku mah Epo. Epo, eta maneh ngan saukur bisa minta tina sapoe tinggal saukur 3 Epo. Lamun maneh leuwih ti 3 Epo, anu kaopatna maneh bakal musibah. Epo, omat Epo, selamat tinggal Epo. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Abah, rahasia. Si Abah bieu nah. Mimpi meureunnan urang teh. Rada ngobrolkeun naon bieu si Abah teh atuh da kana payung. Payung. Eta teh cenah payung keramat. Payung pembawa berkah. Aduh, pembawa berkah. Kemana payungna? Aduh. Kemana payung posok? Aduh. Ya kemana ieu payung atuh dibutuhkeun mah. Aduh eta payung cenah jeung sahabat eta teh payung berkah, payung pembawa keberuntungan. Kemana atuh payung teh? Aduh ieu tah payungna teh. Ieu si pembawa berkah jeung si Abah oge ulah dikamana-manakeun. Kumaha nya carana ngagunakeun sangkan ieu ngabawa anak keberkahan teh. Aduh. Cikan atuh urang bukakeun ayeuna kitu ulah wakah. Sasieun cicing we heula di dieu dari beuteung di hang motor aing modal di mana di kebun we. Geus mandi mah seger pan betah euy. Gara-gara cenah mau ditipu we euy ah. Ayeuna mah punya ada si mah asuh aya si au. Yun aun ding halangan ih. Jangan lanjut ah, aing aya we deui lieur. We da aman aduh bang bieu mimpi pangih jeung si Akim asa bener ih. Aduh kan urang teh ieu teh aya nu mere kangkung atuh dek ngurab kangkung. Dek nyiar heula kalapa kolot ka warung ah balang siarkeun bae nganyuk oge sugan dibere ah. Ieu simpen ah bawa we bisa aya nu maok ieu teh payung teh. Urang balang siar heula ka warung ayeuna mah. Seger pan betah hari geus mandi mah atuh euy. Udah kleutik eta diajar ngarokok. Sia ku aing. Wah, dia ngarokok, siap budak teh. Tak leutik deui. Sekolan eta budak leutik keneng geus diajar udud. Alah, si rokokna tinggalin meureunnan. Man rokok murah ieu teh. Emang kan loba keneh. Aduh, gua sudah panggil geus aing mudu di dieu. Lah, betah. Bari rek si emak udud heula.
kalem euy. Kita sahaneut kieu euy bujur teh. Piye deh. Naon? Iya mah goblok budak leutik teh gelo Lah tai goblok budak leutik gaing. Di pamadek amang heula katen jahara. Alah, betah kieu euy, wareg. Kebenaran pisan dia mah euy, aya nu pas datang, pas aya nu ngaliwatnya langsung dahar atuh. Foto. Haye sareungap kieu betah teh langsung udud. Betah. Yo kehet geus di mana maneh? Jadi itu mah. Jadi itu kehet teh pisan teh lembang teh kana beuteung kana areungap teh bab teh ah. Mulai budak leutik ku aing dikeureut ka nyutna. Gusti nu agung asa panas kieu ieu teh ih. Panas atuh nih hujan ieu teh. Pake payung pan mau payung atuh mate. Ih. Asa panas ieu teh aduh. Lah. Nah, aya kalapa di dieu. Kebenaran atuh keur butuh kalapa teh barang siar ka warung ah. Ngan teh jadi we da mangi kalapa atuh tuh pandai. Bagus aya. Balik deui mama. Alhamdulillah alamin. Menang kalapa ngan hanya kali payung katinggal ruksak kudu diomekeun atuh aing mah. Bae urang omekeun heula saeutik mah ieu teh katingal teh ieu tuh nih kuat ka cara roplok aing mah. Tino agung sieun nyolok we kana irung. Dan irung bekah teh. Si Idam di gesono teu pangi ka mana ieu teh si Idam. Karaeun poe ayeuna mah si Idam teh teu mangian. Ulin si eta mah beuki ulin wae budakna aing mah. Badagong culangung ih. Kaluman budak eta mah. Tara bea karep ngajailan ka emak teh mah keur sare dicolok irungna geura ieuna. Kitu-kitu aduh aing. Cukup hiji ge ah. Nyamana kalapa teh? Aing mah kudu ngaladeui tuh. Aing geuleuh ya koneng deui kumaha heula aing mah ka dieu bari nang mah. Payung geus beres, panama alus. Kalapa geus aya. Geuningan. Ngan beasna can aya ieu teh. Dekatna ijah heula siga nama. Edek minjem heula ieu, minjem beas. Simpen di handap kalapa. Bawa kitu payung ieu nya. Heueuh bawa habis kabur hujan. Da geus cara deudem ieu teh Iya. Aya rodanya roda nu saha atuh cenah teh. Nih hade kieu roda ieu kelinci. Sugan aya na ijahna Masa salina mah wayah kieu mah na ijah teh sok aya keur minum sieuneu. Lain kamari teh budak ranking K2 cenah. Ma cenah lamun ranking K2 cenah. Dede mah hayang pangmeulikeun rodaan cenah roda odong-odong nu didorong-dorong. Iraha atuh kabeli roda siga kitu da barora ajang meuli roda meuli beas oge ieu teh nganyo katana ijah. Iraha hani hayang pangmeulikeun rodaan jang budak. Aduh aing mah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya naon ieu jol aya roda di dieu. Alah jabaningan huluna ge papisah. Sina siga dipencit ieu mah rodana. Aku mah kieu kena kitu. Tah, aya nu kieu budak mah teh rodana teh percis. Cikan lang cobaan geura. Aduh, boga roda ieu mah. Boga roda. Alhamdulillah Gusti aja. Budak hayang roda teh. Mangi roda asa moal jadi katanya ijahna ge minjem beas teh. Geus boga roda mah da barora hayang dahar. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Heueuh budak hayang roda anu siga kieu. Ya duka. Mau atas yuk mau habis.
Ayo. Lain. Hanya ieu teh payung. Tiap dibukakeun mah hayang roda, datang roda. Mah hayang kalapa, datang kalapa. Kelanya. Bawa-bawaan cek si abah teh ya cenah ieu teh payung ajaib. Alhamdulillahirabbil alamin, payung pembawa berkah. Aduh, Gusti Agung. Payung. Dia memanggih roda, ieu bentar rodana teh motong kampung. Aing Jen, dari ka mana? ka mana di mana? Ieu nya rek ngumayur Hei, bau ke sidap cia. Heuh, tadi budak eta si Kamal modal anjir di ditu. Suka teh urang makan di acara ngarokok di kebon nyaho ka modal bae nama. Siapa ngomong-ngomong modal jadi hayang modal deui. Kadiukan urang Bau sama geul ah. Urang ka itu lah. Oh, jika tuh mereka kata saha, kan saha. Rekatan si emak bari ngomong heula ieu. Oh, si mana oge si tehang kurang. Mana mana sosok tahu. Capeknya mau orang leangan teh. Ada nala bro, jadi ya. Capek euy. Segar nu tiis kieu. Corona lah. Nu urang nu boga talucingan naon. Doma manta sugona sariji. Nya opat atuh. Nya lain atuh. Nya geus sabaraha hiji? Nya aya 2 atuh. Nah aya 2. Nu hiji nyekelan payung. Nu hiji deui nyetop mobil. Jadi sukuna aya 2. Mane aya wae. Bro ah kurang kali ngaji. Kali kurit. Ah balik. Ayo atuh yuk. Alhamdulillah ya mah payung pembawa berkah. Nah, Geus di marana maneh? moro mah. Moro naon? Lang-langan. Sugan teh moro bagong. Hayang minum ah nih haus mah. Naon ieu teh? Ale-ale. Ya mantap. Cik Jang. Nuhunnya. Ya. Sing gara milik Ah. Cik. Nuhun pisan mah gerak habus teh. Alhamdulillah begale-ale. Baru daek gue. Jika saya ditojosna. Kok ngas ah. Geus aman pokona mah roda mah di jero disimpen rek surprise ka budak emak ke lamun balik ieu balik sekolah agama. Ayeuna mah ngadawung we heula di dieu biasa. Carang tatani ih kagiatan teh parugu payung kesayangan. Bawa berkah. Sayang. Sayangku. Mak sugan we aya atuh euy. Aing mah meuni bararete coba eta rokok as mah. Mak. Naon? Ari mah teh naon nyuman kitu. Idam. Tiup. Ari mah nyaon nyuman ieu masukan sagne mah. Sagne hog naon sagne atuh mah. Eta we pokona mah sagne lah atuh. Teu ngalarti teuing bahasa sagne nya bahasa naon. Bahasa anak muda dong, coy. Udah mah magis kolot. Nya moal apa mama? Ieu naon diciuman ieu teh naon, Mak? Ieu mah teh payung mah ulah diragap kumaha nih ieu mah teu meunang. Payung teh kieu. Astagfirullahaladzim, tidak ieu teh payung karuhun. Pembawa berkah maning ieu teh sia teh. Ya pembawa berkah kumaha hari, Mak? Ieu maneh teh percaya maneh sok ayeuna hayang naon geura? Ieu mah oge tadi mah teh ka warung. Aya duugan. Aya roda anjang budak, alhamdulillah aya roda anjang budak. Sok maneh ayeuna hayang naon? Kosok nyawe urang mah hayang udud mah jeung kopi. Teu percaya ieu cirikeun nya. Yo, percaya kumaha emang bisa mengabulkan gitu payung butut kieu. Ya bisa idam maneh. Sok awas dam. Mana aing kana beut ari mah. Dam, tah ieu mah meureun. Eta pan idam hayang rokolin. Ngamuni rokok murah atuh mah. Kenai atuh udah ngomong tadi teh hayang mah magnum atuh ngomong. Ieu nya mah payung ieu euy.
Oh, idam ieu teh payung karuhun mati. Yang bisa aja payung butut kieu mah. Di abah ieu teh warisan mati cicing. Lain aneh payung teh mah bisa mengabulkan. Ya heueuh alus tadi ge mah ieu hayang dewegan hayang kalapa jang maistri. Heeh. Aya kalapa si idam dibukakeun teh. Pan meureun ruksak tinggal ku kalapa. Heuh pan ieu ge mata kaplek-kaplekeun ge dibenerkeun. Hayang rorodaan ajang budak sama aya rorodaan ajang budak. Bijilnya di nu payung ieu mah. Heuh itu juga puk penting ti mana? Yo bisi teh percaya maneh hayang naon dina payung ieu. Urang mah hayang wah, sama ngapung di nu payung kieu. Ya bisa atuh idam. Urang mah hayang ngapung mah geunan Heeh. di luhur. Heeh. Walah geunan ka danau. Oh, Gitu gitu mah. ka danau-danau nu cai ba loba, Heeh. balong gede. Heeh. Heuh sok Kalau bisa bisa, mah. bisa. Pokona mah. Aing mah anjir tadi oge ditipu ku nih bakal bisa leumpang cenah di nu cai bari hantu. Ieu mah Nya tadi. heueuh da eta mah bohong mas, eta mah ngajailan. Ieu mah asli idam hayu kira dicobaan ayeuna dam. Hayu atuh urang coba. Hayu atuh, Dam. Sakurkan dia mah. Hayu. Yuk dam. Heuh ya tong bawa ku mah. Cukup mah dah aku idam mah mau bisa diapungkeun oge. Idam, Mana atuh? ini capek lempang teh idam atuh Udah jauh ini. kene atuh kan ieu. Atuh ka mana ka dieu? Heueuh tadi dia cicing we istirahat. Kalau di mana atuh? Dia lah udah capek mah. Jauh kene ieu teh idam. Jauh kene. Buat aja lebrag suku ge idam Wah, urang ge capek mah. Itu teh naon atuh idam? Danau mah hanapna teh jadi tiluhur teh agak jeleng mah. Oh, ari danau teh idam balong gede dam. Balong Tah mah. Dia tuh mah sarua jangkung mah. Agak jeleng heueuh. Ngapung idam di dieu. Heueuh kumaha mah mun di dieu mah? Heeh. Nah, betah heunnya dia mah. Wah, idam kade. Buset di ditu lama indah di ditu mah. Itu hayu. Karamat dulu, Bang. Suatu lama. Nah, patuk mah. Oh, hayu bang. Ada main ke dina. Oh, urang kan itu udah jauh kene, buru ah lila. Awo, orang teh hayang kan itu mah tuh kaluri itu jadi di dia teh. Itu nah harus kalau balaugan teh da moalna naon? Oh, wah jadi di dia teh nyebrang mak. Itu kan ditutup. Itu kaluri itu ngapung kaluri itu teh. Wah, hayu atuh dam yuk. Yo. Sieun atuh ari maneh teh yang kumaha ieu teh? Eta urang teh dia teh make payung ieu mah heuh. Cek mah urang hiber atuh ka itu urang Ka mana hibeurna ka ditu? urang ngalanang ka tuh di ditu. Bener jeung kalacau. Heuh, tadi dia mah kumaha teh hiber Ari sauna teh anu geus kulalai teh. Heuh, nu kurang ayu bae mah. Ka ditu dam. Heuh, nya ai eta kumaha kudu diajar ka payungna. Cing diajar ayu ka dieu atuh hayang Sok. cicing. Nyari kelarara dudnya si Kidam jeung si Evo paling jijek. Jijek paling. Karena ini tayang seri dan udah aja ingin Sok eta? sok Tuh 2 3. Wah, tuh. doma mentas sok ngomong salah doma mentas Doma mentas. sukun Po. Jadi atuh bener. Guys, pengorbanan kembali 10 juta teh guys. pada datang ke 20 jutanya. Nah, insya Allah guys bulan depan nanti orang ge iPhone 11. Nah, Apple beli iPhone 11 yang orang downloadkeun ya guys. Mau lagi ngomong kamera iPhone. Mereka bangun pan itu. Bangun lagi mah karena Bangun lagi mah kalinya. kita sekarang. Guys, pengorbanan guys. Guys, kumehong guys. Bae di mewangan oge da menang duit ya. Dah.
buat kalian yang baru pemula, semangat pokoknya. Kalau guys lah, jeng payung ajaib udah kayak gitu atuh ja. Allah si Taleo tuh. Kak Oji guys Yang terakhir, jauh. rangsak guys.